Sikana hayang dicacang ku bedog ieu ya aki-aki teh. Kela tong waka amak si awi asupeun deui eta bedog di kana warangkana lain teh hayang apa saha di si karbit sok geura sebutkeun si Andon mah. Ajian runggah sakit. Yelis, singkiat Nyai, singkiat. Yelis, Kang sakit. Nyai tong ngantunkeun akang Nyai. Akang teu tiasa hirup tanpa Nyai. Yelis. Sandiwara Radio Ajian Runggah Geni gambaran tina kaangkuhan kabiadaban angkara murka sekaligus kauhungan budi pangorbanan jeung abadina rasa kaasih sapasang insan manusia. Geus kitu mah ti harita berang peuting Nyi Dewi ngasah diri neuleman ilmu ajian tapak roban anu diturunkeun ku Jirawarunting. Cag carita ieu urang teundeun dihandelem hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun mangsa datang, urang guar deui, ayeuna urang malikan deui kana lalakon Kibarta. Basa manehna geus patalak jeung bahwarsa bapana Nyi Dewi, harita manehna kokot tetengan neangan Nyi Dewi. Bari lempang rumanggieun manehna teu elat nyambat-nyambat ngaran Nyi Dewi. Saliwat mah kalakuanana teh katingali jiga jelema owah. Hiji mangsa manehna jog anjog ka hiji tutugan pasir anu loba tatangkalan waru. Mun ayeuna mah pernahna di daerah kampung Pasir Waru. Kibarta panggih jeung dua orang pemuda nu keur meujeuhna buta tulang buta daging. Nyi Dewi ti mimiti panggih ke aki teh nyaa tu dedeh ka Nyai teh. Nyai ibarat Dewi Batara Siwa. Nyi Dewi pujani hate Kakang Barta. Di mana atuh Nyai teh ayeuna? Antosa Nyai, antosa. Ieu Kakang Barta menang katunggaraan. Kakang disiksa ku bapa Nyai. Nyi Dewi, di mana atuh ayeuna Nyai teh? Duh, Nyi Dewi, langit ngajadi saksi kana tunggarana hate Kakang Barta anu dikantunkeun ku Nyai. Hate Kakang teu oleh migandrung ka Nyai. Nyi Dewi, Kakang Barta teh tos lami milarian Nyi Dewi anu geulis, anu bahenol, anu epok cenol. Di mana atuh Nyai ayeuna teh? Ieu tampi ka nyaah Kakang Barta Nyai. Beuki lila, beuki deukeut sidik ayeuna mah eta dua orang pamuda teh geuningan si Iwung jeung si Kodok murid Ki Durbala. Di harapan aing aya dua orang pemuda. Ciku aing rek ditanya, sugan manehna tadi pepanggih jeung Nyi Dewi.
Itu sah anu keur kadiekeun aya aki-aki siga anu gelo nyambat-nyambat wae ngaran seurang awewe. Nah sahanya kodok. Ya bener Eung. Natuna naon ya aki-aki teh siga nu kurang saeundannya. Eureun heula jalu dewek aya tanyakeun ka Andika duaan ieu. Aya naon aki-aki? Rek nanya naon anjeun teh aki-aki? Montong nyebut aki-aki siah ka dewek teh. Rek kamarana anjeun duaan teh. Memang kula kudu nyebut naon gitu aki-aki. Da teu salah kula mah. Memang Andika teh geus aki-aki. Jawab heula pananya dewek. Ilaing duaan teh rek kamarana ieu teh. Kuduna ge kula duaan anu nanya teh heula hei aki-aki. Kunaon aki-aki teh maneh luha hareho siga nu keur ngudag-ngudag begu wae. Andika teh keur moro bagong aki-aki. Gagabah siah ngomong teh kena naon dewek jeung kudu moro bagong segala. Saha aranjeun duaan teh. Nah anjeun mangihan saurang awewe geulis anu lumpat ka palebah dieu teh. Saha Andika teh aki-aki. Urang mana gawe pisan jeung kudu ngaberik bikang sagala. Songong pisan ilaing duaan teh. Ditanya kalah balik nanya ke sebelah siah. Memang kula duaan tadi papanggih jeung seorang bikang mah. Manehna paliliwatan jeung kula duaan. Wadi sasegrok eta meureunnya anu keur ditangan ku anjeun teh aki-aki. Kurang ajar ilaing duaan teh. Ditanya sabener-bener malah ngajawab papanggih jeung begu. Sing balik sia teh ngajawab teh. Dewek mah keur neangan awewe geulis lain neangan begu. Galak oge ya sakadang aki-aki teh kodok. Naon sia bet nyebut sakadang sagala ka dewek teh siga kauncal wae sia. Kunaon eta biwir jeung tarang anjeun mani buncunur kitu hei aki-aki. Denge ku ilaing rek buncunur rek dempak kumaha dewek we lain urusan marane sia. Ya aki-aki teh kurang saeun dan sugan mah ditanya sabener-bener ngajawab malah kumaha dewek hayang dibajek meureun ieu aki-aki teh. Naon sia maneh teh jeung ngomong bujag bajek sagala. Ieu dengekeun ku ilaing duaan. Sok sanajan dewek geus kolot tapi dewek moal gimil ngalawanan anjeun duaan. Kurang ajar ya aki-aki teh wong malah siga nu nangtang ka urang duaan. Hei aki-aki, nah Andika teh apa kula duaan? Lamun Andika apa ka kula, Andika teh bisa kiih dina calana sia. Ngerti? Nah teu ngadenge kitu anjeun duaan teh. Ti tadi pan dewek teh nanya, saha ngaran anjeun duaan teh? Duh, asa beki kurang ajar ya aki-aki teh. Usulkeun wae kitu kodok. Ieu sakadang aki-aki gelo teh. Ulah wakai wong dewek jadi resep nanggang omonganana. Lumayan euy keur hiburan. Sabab ieu aki-aki teh sigana lain aki-aki sambarangan euy. Maksud ilaing lain aki-aki sambarangan kumaha kodok? Nyai wong, ieu aki-aki teh siga si Dorna anu keur edan. Bener kodok. Siga Sidorna keur mabok cubung euy. Naon sia kehet ngomong naon ilaing duaan teh gagabah sia nyebut ke aing siga Sidorna sagala. Sok buru sia geura sebutkeun saha ngaran ilaing duaan teh. Heug Dorna, kula duaan rek nyebutkeun ngaran kula, tapi jawab heula pertanyaan kula Dorna. Hadeuh ieu si kehet jeung ngalani dewek Sidorna sagala rupa. Bener-bener bangka warah ilaing duaan teh. Atuna bener ilaing mah aki-aki. Lalakuan ilaing teh siga si Dorna anu keur mabok pabadotan. Aduh ieu si kehet mani asa hayang ngabebekeun tah kana suhutna. Sok sia ngomong kitu sakali deui. Awas sia mun ngomong kitu di kadewek disurilam sia tah beungeut ilaing duaan teh ngarti. Galak pisan ya aki-aki teh.
Dorna, ari ilaing hayang apa kanangaran kula duaan mah. Tapi sameme kula duaan nyebutkeun ngaran, jawab heula ku ilaing pertanyaan kula tadi. Nah, kunaon ilaing teh? Siga anu weureuh ku cubung Dorna. Isi kehen asa mandi beki pikasya balen wae diantep teh kalakuan ilaing duaan mah asa sarua jeung kalakuan si Karbit geningan. Asa si Karbit teh Dorna. Montong nyebut Dorna siah ka dewek teh. Dinten teh oge dewek teh boga ngaran nu dibere ku inung bapa siah kehen. Nah, saha ngaran ilaing teh gitu aki-aki? Jeung urang mana? Jeung saha da nu dimaksud ku ilaing si Karbit teh? Kadon malik nanya ilaing teh. Jawab heula pertanyaan dewek siah Kapsul. Saha ilaing duaan teh Kapsul. Kapsul segala ieu sakadang aki-aki teh. Lai kamarana deui ilaing duaan teh. Sugan kelonya ya aki-aki teh. Ilaing duaan teh siga aya nu keur diteangan. Gatulna ari ilaing hayang apa mah kangaran dewek duaan. Ye kula anu katelah si Kodok jeung ieu batur kula anu katelah si Iwung. Aya aneh ngaran ilaing duaan teh. Buah-buah ilaing duaan teh siluman nu ngagegeh pasir ieu nya. Aya aneh ngaran ilaing duaan teh. Buah-buah ilaing duaan teh siluman nu ngagegeh pasir ieu nya. Sugan kelonya ya aki-aki teh. Tapi surup oge ketang jeung bebeungetanana anu hiji siga bangkong nya korodok nya buci trek. Montong hina si aki-aki pewek. Anu hiji deui awakna siga awi nyelangceng kaluhur. Denge ku ilaing dewek duaan murid ti saurang jago kahot Kidur Bala. Oh. Ya di ilaing duaan teh murid Kidur Bala nya. Lamun nyai lain ngahina ka dewek sarua we jeung ngahina ka guru dewek. Ngatris ya. Dewek apa ka manehna? Nya bener Kapsul, Kidur Bala teh saurang jawara pilih tanding. Tapi nah hanya ari murid namanya jariga kieu. Cik atuh kudu nama Kidur Bala teh neangan murid teh anu walagri. Lain ieu mah kajin boga murid anu hiji jiga awi. Anu kadua korodok siga bangkong. Matak pantes disebut si kodok oge. Kurang ajar ya aki-aki teh wong. Nah salah kitu omongan dewek teh budak ngora. Montong hina si aki-aki pewek. Ya bener Kodok. Can apal merenang sahari si Iwung, sahari si Kodok. Dewek ge apal he awi. Duh, asa beki kurang ajar ya aki-aki teh. Ilaing teh anu ngaran si awi pan, anu ieu nu korodok ngaran si bangkong pan. Kurang ajar si Adorna ilaing teh. Montong amek he budak ngora. Karek dewek manggihan aki-aki siga ilaing. Bongana ilaing ge ka dewek nyebut si Dorna. Bener, ieu mah Kodok kudu diwara di aki-aki teh. Denge ku ilaing duaan. Kieu-kieu ge dewek mah masih kene laku ka budak ngora tur geulis. Iya aki-aki teh tinaripak maneh paling-paling oge anu daekeun ka aki-aki reod kieu mah bagong awewena. Naon siah Kapsul? Ilaing ngomong naon bieu? Waduh, iya aki-aki teh jeung nyebut si Kapsul sagala.
dewek apal ilaing ngalantok ka dia teh pasti ilaing duaan rek ngaheroan nyi Dewinya. Sugan jelema owah kodok ieu aki-aki teh. Ayeuna manehna nuduh urang duaan ngaheroan bikang di kodok. Awas anjeun duaan, montong kumaha ngaganggu Nyi Dewi. Sabab Nyi Dewi mah geus boga janji pasini jeung dewek. Janji pas ini benar-benar geus edan di aki-aki teh. Maksud ilaing kumaha aki-aki? Saha Nyi Dewi teh? Budak saha? Urang mana deui? Nah, anjeun duaan teh apa kitu ngacin Dewi. Nyi Dewi teh saurang mojang anu deui anu baheno. Lamun lempang imitna teh katingal mani eplok cenol. Awas ilaing tong ngaganggu ka manehna. Nyi Dewi mah milik kuring. Bener gelo geneng kodok ya aki-aki teh. Hei aki-aki, kuring ge apa ka Nyi Dewi mah? Itu lin anu keur kadiekeun. Mana awi? Itu tuh Dorna anu keur diiringkeun ku budak angon. Alam jadol sia, eta mah munding sia ken. Kurang ajar marane, ngalecokeun pisan ka dewek teh. Geus dewek rek lumampah deui rek neangan Nyi Dewi. Reka mana Dorna? Cenah nengan Nyi Dewi, ada geus aya malah ditinggalkeun. Nyango sia kapsul, aing ngobrol jeung maneh duaan mah. Asa ngobrol jeung nu gelo. Nah, atuh tibalik aki-aki, nah lain ilaing anu gelo mah. Kasebelan sia, ilaing teh awi nganggap ka aing anu gelo. Kakuan ilaing duaan mah manis sarwana jeung si Karbit. Piraku ku aing kudu disiksa mah nepi ka ngajolor kawa si Karbit. Eta geus nyebut deui si Karbit. Saha anu dimaksud ku ilaing si Karbit teh Dorna? Nah, ilaing teh apa gitu ka si Karbit hai kapsul. Waduh. Bari nyebut si kapsul sagala. Matakna dewek nanya oge sabab dewek teh apa? Saha anu dimaksud si kapsul ku ilaing teh Dorna? Heug sia awi ku dewek rek dibejakeun saha adi si Karbit teh. Montong nyebut si awi ka dewek teh si Dorna. Nah, salah gitu omongan dewek teh awi. Ngaran ilaing teh si awi pan. Si Iwung, ngaran dewek mah Dorna, lain si awi. Nya, sarua we atuh sia teh kapsul. Pan ari Iwung teh murang kalihna awi lain. Lain gitu bangkong. Montong nyebut bangkong sia ka dewek teh. Kira yon. Ari geus dewek kudu nyebut naon ka ilaing teh bangkong. Pan ngaran ilaing teh si bangkong lain. Si kodok sia Dorna, lain si bangkong. Sarua we pan ari kodok teh bangkong teh lain. Kumaha ilaing we Dorna? Mata boga panyakit nyeri sirah dewek ngobrol jeung ilaing mah Dorna. Sok-sok. Buru Dorna sebutkeun saha ari si Karbit teh. Panajaran ye. Kalau cuman tili aki-aki teh Wung, bener-bener geus gelo sugan mah. Tadi ambek-ambekan, enak ciciri hilang siga kunti. Baiklah kodok, cek ilang ya tadi. Ieu mah hitung-hitung hiburan we kodok, ngan hati-hati we euy. Hati-hati kumaha maksud ilaing teh Wung. Nya, hati-hati. Ulah napikeun ka urang kabawakeun gelo. Nya bener Wung. Kurang ajar ilaing duaan teh sia kapsul. Ka aing nyebut anu gelo. Sugan ilaing duaan mah aya ngasaan peureup aing. Sigana mah ieu mangkeluk duaan teh kudu diwara nepi ka ngajolor kawa si Karbit. Saha si Karbit teh Dorna? Sigana mah moal jauh jeung ilaing Dorna, sarua gelona.
Aduh, iya si kampret beki dia teh ngomong na beki ngacapruk we dengi ku ilaing si Awi oge ilaing bangkong kalakuan si Karbit teh teu beda jeung ilaing duaan jelema na pika sebeleun beungeut nah hium siga ilaing duaan sirahna kampeng siga sirah si Sawi beungeut na korodok siga ilaing bangkong. Geus ngahina deui wae sakadang aki-aki teh nah kudu dibebekeun kitu bibirna meh manehna apa sari si kodok. Ya kodok, sigana hayang dicacang ku bedog ieu ya aki-aki teh. Kela tong waka amak si Awi asupkeun deui eta bedog di kana warangkana lain ilaing teh hayang apa saha di si Karbit. Sok geura sebutkeun si Adona saha ari si Karbit teh tadi ilaing ngomong cenah si Karbit teh nepi ka ngacolor ku ilaing nah bener eta teh. Atuh bangkong ku dewek rek didongengkeun kajadian si Karbit nepi ka ngajolor teu bisa hudang deui kulantaran katibuanan ajian dewek. Nah, ilaing teh boga ajian naon dorna jeung saha deui ari si Karbit teh. Montong nyebut wae si Dorna si Awi ka dewek teh ilaing teh hayang dirangket model si Karbit ku dewek. Grader atuh rek ngadongeng mah aki-aki lain hantam we ngomong teh pula tulit mata clear kana babatok aing ye. Sabar hul atuh borokolodon. Naon sia? Naon maksud ilaing teh? Bet ngomong borogodo dan sagala aki-aki gelo sugan kudu dikampak babatok sia teh ku aing. Mung sakitu anu tiasa kapihatur sandiwara radio ajian rungkah geni dina episode Saria Kelayung di Tegalan Galeh Pakuan dina waktos ayeuna. Insyaallah enjing urang teraskeun deui hatur nuhun tina perhatosanana. Permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.